Aing penasaran kene nuaran si Arun muncan modar udah guai. Hayangna kumaha? Tah, hayangna teh anu pelet anu jatuh. Kumaha rek ngajakan gelut deui apa kumaha, Bron? Tapi Mas Imron ge ganteng. Yang di dia yang di dia geus mah. Tadi teh geus di ditu di ditu. Aing penasaran kene nuaran si Arun muncan modar udah guai. Oke, Cil. Maneh nyaon tuh, kamari teh urang teh nya. Di podaran di bawah bedok ku si Imron. Gara-gara masalah teh Sapira, sepele geuning. Gara-gara rebutan awewe teh si Imron teh jadi ngadat ka aing teh. Teh modaran aing. Ngomong-ngomong maneh nyaon tuh. Itu teh apa? Teh nyaon. Nyata urang teh mata cerita kieu teh. Di dia teh aya dukun nu ieu teh halus. Aya Paling mana geuning kecil? aya. Oh, urang nyaho aya urang boga kawauhan. Kasaha tuh eta Kisilet. bisilet Mohon. nu paragi naon eta teh? Weuh eta mah paranti ka awewe aya, paranti janggelut aya eta. Komplit. Nah, urang teh cocokna ka awewe, da urang mah hayangna ka awewe. Boga teh duitna. Sabaraha deh masalah duit masa terpercaya ka aing teh tenang wae masalah duit, si penting urusan aing teh lancar gitu. Duitna heula. Gampang tapi sabaraha biasana teh maharna geuning. Sion tuh percaya masalah duit aing teh. Tenang, kulkas tetangga mah saya kene dijual kurang teh. Sabaraha di maharna? 5 juta. Dah bujuk anjing. 5 juta. Tapi eta dijamin teh. Iya, dijamin mantap. Kisilet. Ka kisilat eta ngajamin teh. Ngajamin. Tapi ari misal si Ratna teu bogo ka urang kumaha eta teh? Tenang, kurang tanggung jawab. Benernya kisilet manjur ampuhnya. Benar, ampuh. Pokona urang mah hayangna senaratna teh bogohan ka urang teh. Pokona ari jadi eta duit aya ieu nante ieu ngomong-ngomong ya jaminana gitu. Jadi Aya. ari teh ieu duit balik gitu. Aya. Ayo urang minit. Sia iya teh masih berantakan kene.
kerjaan heula itu ya beresan karena kan itu. Gampang ngeburu itu heula. Diuk heula diuk pokona mah. Bereskan ieu heula nya. Sok atuh. Si Arun daek ku aing ditipu. Dukun nu bere ku aing 1 juta. Aing boga 4 juta ngiklik pokona. Galak ya. Asa perang ada isi leteh. Nusuk debus lin. Eta mah nya teu apal maneh. Emang bisa kan kalau we? Bisa eueun maneh teh. Apal teu neng euy sanu kampung sabelah eta. Apa eta mah? Pan eta beunang ku kisilet maneh teh. Bener ah. Bener sia teh aing mah keur naon bohong. Hayu geura ke kisilet ayeuna. Bener tuh. Bener, hayu geura harang ini jeung aing hayu. Hayu atuh itu. Hayu. Si Acil bener ente eta teh nya. Semoga we harapan urang mah disilet bener eta teh bisa ngetakeun siratna. Jangankan saukur 5 juta. Hek dipunjulan apa hek diluwihan gope oge deui oge teu masalah. Intina mah kahayang urang siratna mah cenah bogoh we jadi boga urang milik urang kitu ah. Alhamdulillah gitu. Lumayan ieu kis gede. Dibere we ku aing mulun nya kisilet mah kira 300.000 mah ieu. Berarti gede pisan euy. Aduh. Nah, saya teh bakal sirit. Nama proyek gede we kieu mah. Da proyek kudu jelas sirit atuh. Naon? Pokona mah urang nempo babaturan karunya nguyung ki cara hayam kelentu kumaha geuning. Ngeluh ka kitu tah. Kunaon? Biasa ki masalah kijing ieu mah. Ikang. Aneh. Kunaon gitu eta bikangna? Mancar. Ting kumaha da eta mah. Karunya nempona ge lah. Geus ngeluh we. Ayeuna lah semua balik sodako deui bae ya aing. Lumayan ieu mah ki aya jeung meuli urut mah 300.000 Anu balik ya teh. Balik ieu mah asli. Bener. Gubuk Ka imah aing teh penting. siap kayak kurang orang bawa babaturanna lamun teu nya nya. Naon sia teh Supriyatna? Iya acil. Sok api-api wae aki-aki teh. Apal-apal aya naon ieu teh aya naon. Aya bisniseun. Sok kurang diuk heula di dieu geura. Kurang ngobrol panjang geuran. Kurang teh boga babaturan. Terus eta kagigilon ku awewe. Da kudu percaya ka saha deui ya selain ka aki mah beuneu. Hayangna kumaha? Hayangna teh anu pelet anu jet tuh. Gratis mah rorea mah. Aya tenang 1 juta jang aki. No balik ya teh. Bener.
pokoknya mah erek ayeuna atau isuk bawa ke gogobor anjir mana ayeuna keneh bawa aing enak mantap banyak tadi aing geus di dieu gitu heutuk ya mah aing gerek balik ek nang situ heuji geruan aya kenehnya ulah penting tapi ayeuna hayu kinya sok ade nih kita 300 yang penting mah duitna cepet heula masalah pun anjir minta bikang nama karep nu penting aing lumayan. Pokoknya aing ngerek mau neng eis ieu mah kudu jalan-jalan bioskop ajak makan-makan di kafe nu anyar teh di dinya teh kafe naonnya kafe bota kafe bota nu anyar dinya bukan nu aing makan-makan lah aing. Kumaha rek ngajakan dulu deh apa kumaha Mron? Kalem, tenangnya, kita barla, Kumaha jengekan kurang teh. hampura, kamari orang kelepasan, tuh aya nama orang bersaing sehat we. Nah hari itu kugo deui natakna kamari teh urang teh kunaon masa ngujuk-ujuk mana emosi ke urang teh hayang mudaran urang teh maksudna naon. Jadi ayeuna kumaha hayang bersaing secara sehat Lin. Bersaing sehat we. Oke, diterima sekarang kianya. Ratna ek milih urang maneh tong ngamek. Sebaliknya man are si Ratna milih maneh urang ge teu amek ari arek kitu mah kumaha. Tapaleun aing boga dukun hebat. Oke, ayeuna mah urang bersaing secara sehatnya. Oke, geus ayeuna orang hampuranya. Oke, sama-sama. Pokoknya mah ayeuna rek ka mana? Hari kali itu orang. Oke, urang ge rek ka ditu. Yap, Nya. yap. Oke. Yap. Nya saya kurang kawean heula ya lumayan 5 jogo tapi kawean itu mana heula nya budak murah teh 2 gitu mana ya si Imron gitu yang sisa itu budak jadi teh dari mati namun penek gitu saya tahu lah pokoknya sana tuh gelis kieu geuning kawean lah bismillah. Tapi Mas Imron ge ganteng. Nya jambulna teh menggoda pisan. Nya bodas, nya jangkung. Pokoknya mah lamun Mas Imron ka imah rek ngelamar, rek diterima pokoknya mah langsung. Aduh, ampuran neng, abah mah dibayar, hehehe, mayan bayar, penting mah neng cinjong-jone bobogohan yang Mas Imronnya, tah jadi beres. Ayeuna tinggal nu ieu tuh. Aduh sarua
aya diboga salaki dua kenai gawean dua nanalah kagak kuat. Nah, tiba-tiba ingat ke Mas Arunnya. Tapi wajar sih, Mas Arun teh nya jangkung, nya kasep, nya bodas. Tapi kayak lamun ngelamar ka imah, rek diterima langsung. Kunaon itu jadi kieu? Iya teh pokoknya amit-amit. Assalamualaikum. Salam. Kunaon atuh neng teh kunaon? Yang di dieu euis. Yang di dieu di ditu tuh di yang di dieu euis. Euis mah. Tadi teh euis teh di ditu tuh di ditu. Nempok ka dieu. Ini sataya kieu kan. Kunaon sih jiga nu geo. Kunaon aturan teh? Ieu euis. Ieu teh nya perasaan teh beda. Jadi mikirkeun Mas Arun jeung Imron. Terus kunaon langsung di pikiran atuh perasaan beda kumaha eta teh. Jadi mahnya bingung kunaon ieu teh. Ieu perasaan teh beda. Tiba-tiba inget ka Mas Arun. Tiba-tiba inget ka Mas Imron. Anu kitu dilieuran geus kawin dua nana. Ini bisa kawin dua nana? Ai si Ratna bisa Ratna naon kudu hiji dua geus dua mulai si ayeuna mah bisa dua kawin teu bisa ceuk euis kitu jeung buru geus euis sudah datang tuh ya si Ratna mah kitu ku euis dibere saran malah eueuh geus keur euis atuh dua-duanya Keretek